Bade ngawawancara salah satu pedagang di luar Yasti. Assalamualaikum Mang, abdi Marsa ti SMK Yasti. Bade nyuhunkeun waktosna sakedap pikeun ngawawancara Mamang dina usaha icalan es buah keur pancen basa Sunda abdi tiasa teu Mang? Biasa. Hatur nuhun Mang, abdi langsung kawitan wae nya wawancarana. Mangga. Ari Mamang atau sabahara halami icaran es buah? Tos 1 tahun. Biasana sok icalan di dieu wae. Mohon di dia. Mamang icalan ti tabuh sabaraha dugi ka tabuh sabaraha? Tabuh 8 dugi ka tabuh 8. Saha wae anu sok ngabantosan Mamang dina icalan es buah teh? Sareng rerencangan Ari Mamang kagunaan putra atanapi putri sabaraha? taca nikah. Lamun kenging terang pami penghasilan sapopoe sabaraha Mang? Rata-rata 300-400. Oh kitu Mang, nah Mamang bet icalan es buah? Taya di Padamelan nu ayana es buah gitu. Oh nya Mang, sakitu we wawancara ti abdi, hatur nuhun waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi